A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teh kudu kaharti dibalik instruksi aya rahasia. Nu urang teh nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti, kajeun baca bae. Teu kaharti alif lam mim naon alifna naon lamna naon mimna. Dina tafsir ge wallahu a'lamu bimuradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu. Hese. Alif lam ra alifna naon lamna naon mimna naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasdid naon hakna urang teu nyaho. Urang mangan sakadar Allah 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 sebab urang mah teu boga guru. Dihartikeun naon alifna Allah, naon lam nu pertama, naon lam kadua, naon hakna, naon tasdidna urang teu nyaho. Eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Nu mantak lamun urang sering maca Allah 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 Allah. Sabulan 2 bulan berubah awak urang, perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf ge naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon. Oh komo lamun kurang diaji. Muhammad be Muhammad mimna naon hakna naon mim nu kadua naon tasdidna naon dalna naon urang teu nyaho.